Nengok bayi baru lahir ngelewati lika-liku perjalanan. Nah, jadi caritananya barudak ieu aing poe ieu manek noong orok tadak jalana doang kieu atuh biasa beda ka pamana leng nageh lebak maruhai. Tapi poe ieu mah dak terobati atuh heueuh walaupun loba jalan anu bolong-bolong tetapi dak ieu poe ieu mah aing beuh pokona mah nimu pemandangan yang indah. Atuh sapertina dak kira-kira dararia nyaho tah henteu ieu aing lengkap lah dia nek ka mana. Cik dararia lembur naon. Kebel ti kebel perjalanan tah dak cik aing teh tadi aing nemu nu indah atuh dak lumayan bae he wahangan geja aing mah pantrok dibawa ka laut ieu ku salaki tah aing mah neuleuh kieu bae ge ku resep. Atuh heuh komo deuleu anak aing meureun pamilihna mah budak hayang ngojai bae meureun hayang malidkeun awak teh ngeun aing padahalna mah dak di luhur ieu rada sieun ngahep-hepnya. Atuh heuh sok sararieun rempag teh tah ti kebel dak ieu geus datang dak nya geus datang ka imahna. Nu ku aing nek ditoong orokna atuh heueuh dak sabenerna mah atuh geus boga hutang manehna noong ka aing keur pas lahiran laju mapan urang nya dak atuh lain hutang-hutang amat ngeun atuh siling teh dak hejeng babaturan tah ku dalaria ieu orokna horeng karak menang di pandian laju bae ku aing pandak ngajajal di pangku heula sari geus baheula teh dak ieu nya teu mangku orok. Atuh padahal namanya dak ieu urang lamun boga orok mopona ge pan kana hees kurang teh barudak nya ngeun aing geus kieu mah anak geus gede teh sok sari hayang deui teh boga anak jaresep. Atuh deuleu anak aing mungkuna mah ti tadi ge ku resep-resep teuing sok aing mah sok sieun ngajembel teh dak ja anak aing mah kadang sok gagar getah. Manta ge lamun jaga boga adi teh ya.